riwayatkeun saking Ki Abi Ayyub kang bangsa Ansor radhiyallahu ta'ala anhu, muga-muga nilar bendu sapa Allah ta'ala halemahalur ya Allah anhu saking Abi Ayyub anna Rasulullah ing satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golaiku ngucap ya kangjeng Rasulullah ngucap ing laban man soma Ramadan isabamaniku puasa yaman dalam bulan Ramadan summa atba'ahu sitan min syawalin kari-karingan utiaman ing Ramadan ing nenem kang tetep saking bulan Syawal kana kasyam dahri makana yaman iku kaya puasa setahun. Masya Allah. Rawahu Muslimun, ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Muslim sajelema nu puasa sabulan Ramadan tuluy lebaran beres lebaran nyawalan genep poe sarua jeung puasa satahun. Masya Allah. Pohara ganjarana nanya ganjarana pohara ganjarana asal nu gede we ganjarana edede berat dilaksanakeunana mana kue hambalaya daging loba jelema atuh majahnageun loba nu silaturahim. Ya Allah ya Rabbi ju aya nu ka karang bolong ban ya gari lebaran maksudna deuk marhaban ditu di karang bolong. Luar biasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Al-manal ijmali utawi ikilah iki kumana kang bangsa kasimpulan an-nufusu akibar Ramadan arghabu fi ta'am wa ma tashtahi utawi pirang-pirang nafsu ing dalam sahusannya Ramadan iku leuwih den demeni ing dalam papanganan lan barang kang kepengen ya nupusu ing mak kahayang-kahayang sanggeus bulan Ramadan leuwih mikaresep kana dahar nginum jeung wa ma tashtahi nu dipikahayang ku nafsu sebab mantas puasa bain adat magalamun babalik ya nupus ila syami maring puasa bi amrillah kalawan perintah Allah kana syaqqan kana ya saum atau ya'ud in adat kana ya'ud iku abad iku syakun alai abad ingat dazen nupus lantaran ngendalikan kahayang emang nanaonan mantas puasa cek tadi ge leuwih mikahayang jeung mikarep ngaresep kana dahar nginum jeung sajabana aju titah balik deui puasa. Masya Allah dengan perintah Allah kita mengendalikan nafsu besyakon alaih boro-boro eta tuh aya lalaki pamajikan anak eueuh aju nyana hayang kawin deui beuh eta teh eungap neuleuh awewe boro-boro anu gelis neuleuh keboget teu make jalana
eta nafsu eta nu geus kitu kira-kira eueuh jelema masana ditumpahkan geuning ya Allah ya Rabb untung bae nyanana ahli ibadah jadi bisa mengendalikan nafsu paharanya nama tuh embungnya naik ke kebo-kebo ting aika eneng nama daek aduh bagana ajru aziman nagana baganjarana uang iku kang agung kulantaran berat kendalikan suatu ganjaran age pohara sebaman sama Ramadan nama gauda zabaman iku puasa maning dalam bulan Ramadan wa aku baulan ngiring-ngiringakeun si wong huyung Ramadan bisiti min syawali kalawanana kang tetep saking pirangka saking bulan Syawal hagana masamadaro maka gaya basine puasa yang maning satahun di anal yauma biasyarati ayamin nazadun sadina iku tetap kalawan 10 pirang-pirang dina Zapoe dibayarna 10 orang puasa 30 poe kali 10 300 tambah genep kali 10 genep 10 jadi 300 genep 10 poe teh ngaranna satahun manja wallahu shawab.